Tadi ngaji tante mang. Tadi berang ngaji tante. Abah entoh ngabejakeun riwayat azan hasil mimpi Abdullah bin Zaid. Kemudian azan pun satu kumandangan yang dari dulu dikumandangkan oleh Bilal bin Rabah. Dan disunahkan azan itu fi makanin alin, di tempat nuluhur ambeh kadenge ku halayak ramai. Ku ari mah teu kudu naek muadzina sapeker bae nu loba gedekeun volumeuna hadirin. Betul? Karena Islam cukup toleransi. Buktina mana gereja nu dibakar, mana budak nu dibantai, mana Hindu nu dibunuh. Tidak, karena Islam mayoritas. Islam toleransi karena mayoritas. Minoritas harus tahu diri kepada mayoritas. Tuh lu tukang azan bahagia. Amin amin. Aya doa Kangjeng Rasul, Allahumma gfir lil muadzinin. Ya Allah, ampunilah para muadzin. Amin amin. Sehingga sahabat Umar bin Khattab cemburu. Ya Rasulullah, kenapa kami tidak dimasukkan dalam doa engkau ya Rasulullah? Kenapa hanya muadzin ya Rasulullah? Kami ingin mendapat doa dari engkau ya Rasulullah. Rasul menjawab, kalla ya Umaru. Umar, lain kitu. Sayati 'alan nasi zamanun yatrakunal adzan. Engke bakal datang hiji masa ka manusia yatrakunal adzan, manehna naringgalkeun adzan, arembungeun adzan, dan adzan diserahkan ala du'afaihim. Adzan dipasrahkeun kanu dhaif, baik dhaif ilmu maupun dhaif fisik. Real ayeuna di mana-mana ge rata-rata nu adzan komo subuh, mayoritas anu adzan aki. Bener teu mah? Ngahudangkeun subuh ya hayu ya qayyum la ilaha illa anca. Nundek hudang ge anca sasimbut deui. Rata-rata asoya juhoy minan nyom